5, 4, 3, 2, 1. Halo, assalamualaikum Ucu. Kalau bungsu pada ngawilujengkeun kamu Kang Agung di channel YouTube Ton Agung Studio nya Ucu. Hilah-hilapnya Ucu di subscribe. Iya Ucu. Kasusan di kamar rumah tangga teh payah salaki sengerti pandi mah tomahi tak gitu Ucu. Iha. Sampurasun. Rampes, siapa? Apa? Alhamdulillah, aya dina karahayuan. Oh, gitu lain. Arek ka mana lelumpangan isuk-isuk keneh? Lain ya teh. Bingung. Padurek, Kumaha cing, aya naon? boga dulur ya. Cenah mah deket Gunung Kembar, Sugan Apal. Keke. Abah, lamun teu salah mah eta deket kampung Cidadahu, kecamatan Talikutang. Uluk. Tali kutang, atuh deket Legok Bujal. Abah, eta teh deket kampung Sarekanyut, kadituna teh jeung Sarek Kacang. Sok rupa-rupa wae lieur. Lamun nanya ka dirinya sok tara nyambung. Beuki lieur. Ah, di si Abah nabut ngareos. Ah, dasar tuh balik pisan. No. Abah, assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam pagi deui Aduh, kumaha, Bah? Cager. Diuk di dieu. Aduh. Lain, Bah. Kuring teh rek nanya zakat, masalah zakat ke Abah. Nah, arek nanyakeun zakat ka Abah. Kan tiba heula ge masalah zakat geus apal. Naon pertanyaanana sok dijawab ku Abah. Lain, Bah. Pan zakat teh aya nu ku beas. Oh. Aya nu ku duit. Oh. Lamun orang ya mayar zakat pakai masker pan ente zaman corona menang teu ku masker. Ah, ieu geus teu nyambung deui wae. Teu meunang mayar zakat make masker di mana aturanana. Ah, dasar si Abah mah ditanya teh bener-bener kakak. Teu balik kata Abah. Dasar Asep Durek beus teu balik. Di mana-mana oge zakat mah ye ku duit jeung ku beas lain ku masker. No.